matak abi tadi sasangaman bu salaki rek salat teh dandanan heula tong sabikeun ka salaki make baju hadiah cet Allahu akbar make sarung teu dikolor sehingga kamari aya babaturan abdi salat make sarung teu make kolor keur salat aya ucing asup kana jero sarungna rek diawaskeun sieun batal teu diawaskeun da ngagokan tutuna mah dituluykeun we salat palebah keur sujud eta ucing ngajerit ece da kagencet meok cenah palebah keur atahiyat eta ucing jempe ibu meureun ucing keur menikmati cek ucing sosisones ya ibu bapak kaum muslimin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarundun teu normal sabab nu normal tabu sakieu teh atos tibra lapar henteu abdi mah lapar aya nu ngabagi henteu alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahi tawakkalna Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terkhusus keluarga besar kampung, mudah-mudahan ieu kampung Joglo cing jadi kampung nu baldatun thayyibatun warubun ghafur. Masyarakat anu sejahtera, para pemimpin anu saroleh, kacai jadi salawi, kadarat jadi salebak, kacai garatol ngaji, kadarat garatol salat, jeng jreng. Allahu akbar. Katur para kiai, para ajengan, para sepuh kasepuhan, keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Nurussalam sarang jamaahna mugi cing ari istiqomah sadayana. Kume sadayananya warga-wargi kampung Joglo, desa, kecamatan, Kabupaten Tasikmalaya. Kumaha dararamang sadayana. Alhamdulillahirabbil tosa barakali patepang sareng abdi nembean paingan hararok cai siga mojar kasaatan atau pandangan pertama begitu menggoda. Walaupun kita pertama ketemu, semoga ada rasa rindu antara kamu dan aku, dan semoga rindu itu selalu terpatri dalam hatimu dan hatiku. Amin. Atau lain wel saya tahu.
Sate acan urang ngaos ibu bapak urang sholawatan heulanya bil barakah bulan Sya'ban bulan sholawat mugia urang cing menang syafaat mugia urang lebet kana sasih Ramadan dina kayaan hate anu bersih. Sok tuturkeun sadayana assalamu alayka cing kompak. Ieu teh kumaha ngaji teh? Itu faktor penting teuing meureun ya. Maksudna maca salam ka Nabi cing kompak lain tuturut dai tuturut munding. Sok sadayana assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah. Anu apal salat naonnya kela komarun apal teu teu apa api-api apal we nya jadi cacalangapan we nya sok atuh angkat tangannya keprokeun tuh 2 3 tuh dalaleuleus atuh Qamarun sidanan Nabi qamarun wa jamil sidanan Nabi wa jamil. Ieu nu tunduh nu nabeuna ieu. Qamarun sidanan Nabi qamarun وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإذرح يبقى إذا مست آياتي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإذرح يبقى إذا مست آياتي الله الله أما نوالها قول العباد وأما نوالها قول العباد وأما نوالها قول العباد حبيب الله يا خير البرايا سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ولادي له بل كان
يكن الهدى لولا نورا وكل قول ينال بنور طه سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur ke Allah urang sadayana tiasa ngalengkahkeun sampean ngapatkeun dua panangan ka ieu patempatan tujuan pangajian. Judul nama Rajab. Sok sanajan geus katinggalieun. Da ayeuna mah geus lain bulan Rajab. Aya nama bulan Februari, bulan Rajab geus katinggalieun. Aya nama posisi dina bulan Syaban. Tapi teu nanaon da ari nu ngaranna Isra Mi'raj eta mah perjalanan anu pasti jeung nu kudu diyakini jeung diimani. Judulna Rajaban da eta mah hanya sekedar intina mah tetep ngaos atau cing sopan tetep intina mah ngaji ngan lamun dina jero pangajian dicantekeun ka baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam arek nyarioskeun anjeunna rek nyarioskeun riwayatna rek nyarioskeun keagunganana insyaallah eta jadi barokah. Kamari urang arapalnya karena kisah Isra wal Mi'raj tong hanya sekedar apal kudu diamal. Isra hartina berjalan, Mi'raj hartina naik, berarti urang kudu berjalan leuwih alus jeung urang kudu ningkat leuwih alus. Kahirupan leuwih alus, ibadah lebih semangat. Insya ayeuna asup kana bulan Sya'ban. Ari bulan Sya'ban mah disebut teh bulan sholawat. Nah beuti disebut bulan sholawat sabab parentah Allah ka urang sadayana supaya maca sholawat ka Nabi diturunkeun ku Allah teh eta ayatna teh na bulan Sya'ban. Pan ayat-ayat perintah Allah ka urang titah maca sholawat ka Nabi. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50 genep. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sanyana Allah jeung para malaikat maca sholawat ka Kanjeng Nabi. He jalma-jalma anu ariman sampaikeun salam jeung kasalametan ka Kanjeng Nabi. Eta ayat teh diturunkeunana dina bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban disebut bulan sholawat. Jeng jreng jreng jreng. Maka kusapa bulan Sya'ban disebut bulan sholawat? Nalika urang asup kana bulan Sya'ban di mana wae urang ayana ka mana wae urang inditna naon wae nu kurang dilakonan barengan aktivitas teh ku sholawatan. Umbah wadah sholawatan, ngeusuh baju sholawatan, ngisikan beas sholawatan, ngasuh budak nyieun budak nyusuan budak nyusuan bapana tah kitu. Bu ngasuh budak osok bari sholawatan, asuh budak teh bari maca sholawat, insyaallah budakna bakal barokah.
komo lamun nyusuan budak bari maca sholawat maka cisusu nu dikenyot ku eta budak bari indungna maca sholawat dibalas ku Allah 700 barokah eta teh kakara ku budakna komo lamun ku budak nu lainna nah bapak nangilung ngenyot ya cing serius atuh ngaji teh lamun budak keur disusuan bapana kudu ngilu sholawatan astagfirullahaladzim kecuali bapana nu kurang giji Allahu akbar mun salaki nu kurang giji kudu dibere suatu kebaikan yang bisa menambah giji susu wes eta mah barangan ku sholawatan meh barokah lain nyanyi we nu teu pararuguh Allahu akbar ari maca sholawat tara ari nyanyi kot kakadenge sakampung komo aya nama geuningan aya nyanyi anu viral dina TikTok waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil ku sentil-sentil ku kira pentil tak taunya tuh arapah kabeh orang dia oke waktu ku tolol ku tak tahu yang nongol-nongol ku senggol-senggol ku kira botol tak taunya tembak-tembak moal balik sugan teh budak dah hungkul lu apal teh ternyata ninina oge nyaho berarti di dieu mah kabeh jelema gare er kana lagu eta ganti ku sholawatan atuh tong GR ku lagu eta ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal ju wal karami aduh enakeun teu heuh komo lamun maca sholawat teh nyeun bubungahan nyeun budak kumaha si ibu mah kana nyeun budak we eta mah sakitu geus loba tuluy we nyeun budak tapi alus oge ketang nyeun budak bari sholawatan sok silih bukakeun teh ya Rasulullah lamun urang maca sholawat di bulan Sya'ban insyaallah urang teh menang barokah sok tuturkeun man sholat cing sahaning jalma nu maca sholawat alayya ka Kanjeng Nabi asron 10 kali ida asbaha di waktu subuh wa asron jeung 10 kali ida amsa di waktu sore amanahullahu ta'ala merekod kapabelit gitu eta maca amanahullahu ta'ala maka Allah bakal mereka salamatan ka eta jalma minal fajail akbar dina rasa kasieun anu paling gede yaumal qiyamati dina engke poe kiamat wa kana ma'al ladina jeung Allah bakal ngarumpulkeun ka jalma nu sok maraca sholawat 10 kali di waktu subuh jeung sore di bulan Sa'ban oh panjang teuing jeung Allah bakal ngarumpulkeun ka jalma nu sok maraca sholawat
10 kali di waktu subuh jeung sore. Komo di bulan Sa'ban ma'an nabiyin ngarumpul jeung para nabi wasuhada jeung para suhada wasolihin jeung jalmi-jalmi nu saroleh. Alhamdulillah. Jadi lamun urang maraca sholawat sabaraha kali di waktu jeung waktu ku Allah teh bakal disalamat, dicabut rasa kasieuna dina poe kiamat, tuluy urang bakal dikumpulkeun ke di akhirat jeung nabi jeung para suhada jeung para jalmi-jalmi nu saroleh. Alhamdulillah. Komo sebagian ulama guru-guru orang terdahulu lamun lebat kana sasi Sa'ban teh osok ngahususkeun anjeun maraca sholawat ummi. Apa sholawat ummi? Lain ummi, lain eta mah lain sholawat, eta mah syair. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafal tak? Atuh sholawat nu lain nu pondok, sholawat Jibril arapal teu? Apal eta mah. Sholawat Jibril mah nu pondok we. Sallallahu ala Muhammad. Sok dilagamkeun geuningan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tah eta baca nu pondokna we sallallahu ala gitu. Di bulan Saban salaki teu mere duit tong dicarekan usape ku sholawat eta. Cek salaki teh mama hampura bapak moal bisa mere duit ayeuna mah pan sakedeung deui puasa sallallahu ala Muhammad sallallahu. Rukiahan ku sholawat eta salaki nu tara mere duit mah. Aya salaki anu pedit gitu. Aya salaki anu pedit. Di mana ayana? Tong pedit bapak. Tuh baradi di mah balager. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskeun. Ari budak saha pulang anting we atuh mung jiuk atunya eta anak sahanya. Nah itulah resiko ngaji mah wabud. Indungna ngaji budakna mah jajanna tinggalikeun. Teu naon dosa beak duit ngilu beak. Mana mun pulang anting kieu mah da lieur melongna oge tinggalikeun. Tuh nyaho keur diomongkeun saya teh mah santai we. Ti isek kitu budak mah. Da can beak duit indungna mah tuluy we jajan kitu. Pulang anting kitu we da budak mah. Lamun pulang anting we eta budakna pangajian ku indungna kudu dicekelan supaya teu pulang anting. Atuh dicekek mah pae keur wae hese jeung budak teh. Ibu bapak. Hop. Bulan Sa'ban oge disebut bulan amal. Bulan naon cenah? Bulan amal. Kamari ku urang tos kalangkungnya aya peutingan pergantian buku amal. Nu disebut malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan nya kamari malam nisfu Sa'ban dosa-dosa urang diampura ku Allah.
amalan soleh urang nu terakhir jeung amalan soleh urang anu awal mudah-mudahan cing jadi amalan-amalan anu sae saterasna. Tah ayeuna urang tos diganti ku Allah teh buku amalan teh tah eusian ku amalan-amalan soleh. Khairun nas pang alus-alusna jelema eta mantola umruhu jalma teh panjang umurna wa hasuna amaluhu alus jeung loba amalna wa syarrun nas jeung pang cilaka-cilakana jelema eta mantola umruhu jalma teh panjang umurna wa sa amaluhu tapi saeutik amalna. Matak nalika urang lebet kana bulan Sya'ban kumaha carana setiap aktivitas teh bernilai amal soleh. Amin dong. Intina bulan Sya'ban mah tong loba ngajad Allahu Akbar lobakeun amal soleh sabab setiap amal soleh urang di bulan Saban teh dilipat gandakeun ku Allah dugikeun ka 700 kasayan. Lebet kana sasi Ramadan dilipat gandakeun deui janten 1000 kali kasayan. Salat cing tambah get ngaji cing tambah get kitu tong sabekeun ka asup kana bulan Saban salat hararese keneh aya nu kitu di dieu. Di mana diukna? Kade terutama amal sholatan nu perlu diperhatikan bukan hanya dijadikan kewajiban tapi jadikan kebutuhan. Kade tong sawekeun ka hararese komo sholat sub. Aya di dieu sok sholat duha marake kunut. Oh sholat subuh jam 10 isu. Aya di dieu nu hese hudang subuh. Kade bisi aya di antara ibu jeung bapak nu hese udang subuh sok anu hudang teh heula nya kudu bisa ngabantu. Lamun dibantu teu hudang wae dibantu oge. Tuh da teh saropan dibanjur dibantu oge. Diletak dah dirna. Lamun teu diletak dilap da geuleuh dilamot dibantu gugahkeun diusap pipina Pak salat heula. Amun pipina diusap teu gugah wae dadana nu diusap Pak salat heula. Lamun dadana diusap teu gugah wae patuanganana nu diusap Pak salat heula. Mun patuanganana diusap teu gugah wae sukuna usap. Ibu hayang usap nu mana? Tuh dah yang nu tengahna si eta mah. Lamun tengahna diusap lain si bapa nu hudang adina nu ngilu hudang. Langsung tuurna Pak salat heula. Lamun tuurna sampai anak diusap teu gugah wae harewosan cepilna innalillahi wa inna ilaihi. Sabab jelema anu sare wae na waktuna salat ciri jelema anu parah pae cetak. Komo Pak salat teh berjamaah Pak kade bapak-bapak ieu di dieu bapak-bapakna sok salat berjamaah di Nurussalam. Ulus aware. Ari caroge ibu sok berjamaah ke Nurussalam. Tuh aya nu tara. Kade bilih gaduh caroge jurungkeun caroge teh ka masjid. Sabab semangat caroge berjamaah ke masjid teh aya semangat jeung dorongan tinu jadi pamajikan. Loba alasan dai alasanna teh poek cenah bere senter nu caang. Mun alasanna tiris bere jaket tu kandel. Mun alasanna hoream bere mukena warna pink. Matak mun salaki nya salat cenah ka masjid ngame berjamaah. Lamun teu daek we berjamaah kudu dibere semangat kena setan bere semangat bere baju nu alus salaki teh rek ka masjid teh lain cenah make baju partai salaki ka masjid berjamaah make baju partai atuh dibaraca kudu ditukar coblos nomor 2 nu digigir teh ngomong salat teh ngomong batal nu hiji ngomong ngomongnya baratal kabeh matak dandanan salaki teh asongkeun baju, asongkeun sarung, asongkeun kopeah, kolor saya. Bu, Bapak, berjamaah, kade,
berbicara tentang berjamaah ingat karena cerita Sya'ban. Ari Sya'ban teh eta teh sahabat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta Sya'ban Pak dicarioskeun anjeunna teh tukang berjamaah. Bahkan sate acan adan Sya'ban mah tos aya di masjid wae. Jadi adan encan berkumandang Sya'ban mah tos aya di lebat masjid. Suatu ketika suatu ketika eta Nabi beres berjamaah ninggal kapengker, ternyata Sya'ban teu aya. Dugikeun ka eta Nabi naroskeun ka sahabatna, wahai sahabat-sahabat kami, ka mana Sya'ban? Teu sasarieun, teu sasarina. Biasana mah selalu aya di jajaran pangharupna, nah ayeuna mah teu aya. Saur sahabat duka, ya Rasul, kumaha lamun urang datangan ka imana bilih ku maonam. Maonam teh lebih jahat daripada maerot gitu. Akhirna eta baginda Nabi sareng para sahabat angkatlah ka bumi Sya'ban. Totok tok tok tok. Nah kitu suara panto teh. Pan suara panto teh dua, nu beunghar di nu miskin, nu beunghar mah totok tok 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 gablek. Anu miskin totok tok tok melarat. Eta Rasulullah dongkap ka bumi Sya'ban tuh balik deui sumawa deui jajanan eta. Anak sahanya si eta. Bu, fokus deui ka dieu. Nalika eta baginda Nabi dongkap ka bumi Sya'ban, akhirna eta istrina Sya'ban menghampiri Nabi dan berjumpa dengan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi naros ka istrina, wahai istri Sya'ban, kedatangan kami ke rumah ini tiada lain dan tiada bukan ingin menanyakan keberadaan Sya'ban. Biasa nama Sya'ban teh tiap sholat 5 waktu teh berjamaah. Bahkan saacan kumandang adan eta Sya'ban sok aya wae di masjid. Bahkan lamun berjamaah teh sok aya di barisan terdepan. Tah tadi mah subuh teu aya. Ka mana Sya'ban? Cek istrina bari ceurik. Kunaon anjeun ceurik wahai istri Sya'ban? Ketahuilah ya Rasul, Sya'ban teh penting geus maot. Dadah teuing. Ngan ya Rasul, abdi salaku istrina rek naros ka salira da geuning Sya'ban teh sate acan anjeunna sakaratul maut, anjeunna teh ngajorowok 3 kali ngucapkeun 3 kalimat. Naon wae ngucapkeunana? Anu kahiji eta Sya'ban sate acan ngantunkeun ngajorowok bari ngucapkeun coba mun leuwih jauh, coba mun leuwih jauh. Tulu jorowok nu kadua Sya'ban ngajorowok coba make anu alus, coba make nu alus. Tuluy nu katilu ya Rasul eta salaki abdi teh sate acan maot teh ngajorowok coba mun kabeh dibikeun, coba mun kabeh dibikeun. Saatos ngajorowok 3 kali kitu ya Rasul, eta caroge abdi ngantunkeun. Abdi bade naros ya Rasul, eta teh maksud caroge abdi ngajorowok itu teh naon? Eta Rasulullah terdiam sejenak, kadongkapan malaikat Jibril, dugikeun ka Jibril sesengaman ka baginda Nabi, ya Rasulullah dugikeun ka istri Sya'ban bahwa eta Sya'ban ngajorowok sate acan manehna maot ngucapkeun coba mun leuwih jauh, coba mun leuwih jauh. Maksudna eta Sya'ban ini di imah ka masjid teh coba mun leuwih jauh. Da semakin jauh ini ka masjid semakin loba ganjaranana. Subhanallah. Urang mah Allahu akbar boro-boro jauh deket oke. Allahu akbar.
Jorowok nu kadua ya Rasul eta Sa'ban sasangeman coba mun make anu alus, coba mun make anu alus. Maksudna teh eta teh Sa'ban teh make baju lamun keur salat teh make anu da selama ini secara ge abdi teh ya Rasul cek eta istrina make baju teh nu biasa we matak keur sakaratna jojorowokan kitu. Coba mun make nu alus matak Pak make baju teh nu alus Pak keur salat teh tong disaruakeun ka masjid jeung ka sawah. Allahu Akbar. Ibu lain seueur mikir Bu. Matak abi tadi sasangaman Bu salaki rek salat teh dandanan heula. Tong sabikeun ka salaki make baju hadiah cet. Allahu Akbar. Make sarung teu dikolor. Sehingga kamari aya babaturan abdi salat make sarung teu make kolor. Keur salat aya ucing asup kana jero sarungna. Rek diawaskeun sieun batal teu diawaskeun da ngagokan tutuna mah dituluykeun we salat. Palebah keur sujud eta ucing ngajerit ece. Da kagencet meok cenah. Palebah keur atahiyat eta ucing jempe ibu. Meureun ucing keur menikmati. Cek ucing sosisones ieu. Ibu bapak kaum muslim matak dandan keur ibadah teh siga ibu ieu dandan marake baju alus alha tah ieu teh baju-baju nu diparake teh bakal jadi saksi di akhirat. Tong sabikeun ka ari kana ondangan baju nu pang alusna jalan-jalan baju nu pang alusna nah ari ngaji Gusti nu agung baju oge kot nyareng sol tiung nyareng sol. Ibu bujeng-bujeng baju kutang nu dipake nalika ibadah bakal jadi saksi ya. Ibu ayeuna make kutang ka dieu tang kita bakal jadi saksi Gusti asupkeun ieu si ibu cek kutang teh ka jero surga sabab baheula abdi pernah dipake ku manehna ngaji. Ibu teh asup ka surga gara-gara ku ngaji. Manya asup ka surga ku kutang ya Allah. Ya ibu-ibu tanya beki lila teh beki error banget jilat. Tuluy ngajorowok nu katilu cek eta malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi ya Rasul eta Sa'ban teh ngajorowok sate acan ngantunkeun teh nyebatkeun coba mun kabeh dibikeun coba mun kabeh dibikeun ketahuilah ya Rasul sate acan anjeunna ngantunkeun anjeunna kadatangan pengemis anu menta-menta eta pengemis menta tuangeun jeung leueteun tapi Sa'ban teu aya tuangeun leueteun kecuali ngan hiji-hijina nu bade dileueut ku anjeunna ngan eta Sa'ban saking kunya anak ka pengemis sapotong sewang jeung anjeunna tapi keur sakarat kaduhung eta tuangeunana teu dipasikeun sadayana. Tuh mumpung ibu urang baroga tuangeun leueteun komo duitnya cing balalager tong sabekeun ka kaduhung keur sakarat. Allahu Akbar. Urang mah kadang dimple-mple geringan harta tuangeun teh kade selama urang bisa mereka batur bere batur teh komo ka bere ustad teh da ustad teh berehan Allah komo ustadna begang kurang gid. Allahu Akbar. Aya ustad begang di dieu eta teh kurang giji kurang teh kudu dibere sumbangan susu. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah matak eta Sa'ban luar biasa amalna matak dugikeun ka ku para sahabat nya rujukan di Kanjeng Nabi panginten eta bulan Sa'ban dijadikeun salah satu bulan nu aya dina tahun Hijriah supaya naon supaya urang termotivasi bulan Sa'ban teh kudu loba amal sapertos sahabat Nabi Sa'ban. Naon sabab amal teh nu matak jadi bekal kanggo sampeureun urang di akhirat. Semakin seueur amal soleh semakin seueur bekal kanggo sampeureun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal.
Ieu mah da ahli-ahli amal soleh sadayana. Mudah-mudahan we cing ari istiqomah sadayana. Kade tong sabikeun ka amal soleh urang teh kaelehkeun ku amalan-amalan anu matak ngahalangan urang ngalakukeun amal soleh. Naon anu matak ngahalangan urang ngalakukeun amal soleh teh? Loba teuing ngurus dunia. Naon cenah? Indit isuk balik sore nu diteangan duit jeung jabatan. Waktuna salat teu pira ngan ngabeakeun waktu 5 menit eta oge mun khusyuk. Nyempatkeun ngaji kadang meuni harare. Nah, ari digawe dek teu apal sagala rupa, teu apal sare, teu apal tuang, teu apal waktu. Gawe we tuluy. Aya nu kitu? Heueuh urang. Kade tong sabekeun ka kajebak teuing ku urusan dunia bisi kaburu maot. Ayeuna teh loba nu maot bari nongkrong nonggeng si eta maot ngadadak maot teu mere nyaho. Lobakeun amal soleh bisi kaburu maot tong loba teuing ulin bisi maot eukeur ulin. Tong loba teuing nyonyoo HP bisi maot keur nyonyoo. Lobakeun nyonyoo salaki. Sabab nyonyoo salaki mah jadi amal soleh matak coo salaki teh da salaki teh ngeureuyeun ngurus urang meunah lebah mana. Bapak sok coo istri Pak da nyoo istri teh eta teh jadi amal soleh Bapak daripada nyoo manuk teu pararuguh mending nyoo istri. Aya di dieu salakina anu waktuna beak nyonyoo manuk. Istri kudu introspeksi. Nah salaki bet resep nyoo manuk, mungkin manuk lebih menarik daripada ibu. Matak ibu supaya dicoo ku si bapak, ibu kudu siga. Bekur tiap poe. Pak tong loba nyoo manuk, Pak. Tong loba nyoo manuk bapak cowok istri da istri teh boga lingkungan anu kudu dijaga. Ibu bapak kaum muslimin wal muslim. Mata doa mudah jeli geca si ojo tinggal ikut eta susurian bari ngadangka mata kadoa mudah-mudahan urang cing dipaparinan kakiatan kasabaran katabaan dina ngalaksanakeun amal soleh. Komo urang sekadap direk asup kana bulan Ramadan. Bulan Ramadan mah amal urang dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun bulan Sa'ban 700 kahadean, lamun bulan Ramadan 1000 kali kahadean. Setiap aktivitas jadi amal soleh. Naumun soimun ibadatun. Turnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wasumtuhu tasbihun. Napasna jalma nu puasa tasbih. Wa luhu mudha'afun. Setiap amalna dilipat gandakeun. Amalan soleh anu sunnah menang ganjaran ibadah fardu. Amal soleh anu wajib dilipat gandakeun jadi 1000 kali kahadean. Wa du'auhu mustajabun. Setiap doana Allah kabulkeun. Wadanbu magfurun. Setiap dosana Allah hampura. Jeng jreng jreng jreng. Bulan Ramadan mah bulan beramal. Bayangkeun obokna jalma nu puasa eta teh ibadah. Berarti engke di bulan Ramadan urang kudu loba ibadah. Astagfirullahaladzim. Kudu loba ibadah lain loba sare si eta. Mun loba oboma eta mah disebutna qabluk. Maksudna tidur orang yang berpuasa adalah ibadah itu adalah tidur secukupna kanggo nyiapkeun ibadah salajengna. Amin atuh. Nya engke urang bulan puasa teh aya amalan-amalan anu wajib naon wae? Puasa, tulus salat salat fardu wajib, salat
ibadah-ibadah sunnahna naon? Taraweh, maca Al-Qur, tuluy naon deui? Itikaf, sedekah. Tuh. Mudah-mudahan cing kaamalkeun sadayana. Ngan kade dina ngalaksanakeun amalan urang di bulan Ramadan, urang kudu bisa ngajaga eta amalan urang teh tong sampaikan ka urang beramal soleh tapi ganjaranna ruksak. Kade, halo? Saur baginda Nabi, kamin soimin laisa lahu min syami'i ilal ju'i wal atos. Loba jalma nu ngalaksanakeun ibadah puasa tapi nahan lapar haus jeung dahaga unggul tapi teu meunang ganjaran sama sekali. Hanas we puasa, hanas we taraweh tapi ganjarana ruksak. Naudzubillahi min. Naon nu mata karuksak ganjaran ibadah urang na bulan Ramadan? Ngabohong. Tah. Ongko puasa tapi ngabohong. Aya nu kitu? Tuh da aya wae atuh. Ibu keur puasa nya tuluy nyeuseum. Tah, pas pisan nyeuseum mangi duit tu salaki. Tuluy dibalanjakeun, muli kolok, muli seblak jang kebuka. Pek salaki nanyakeun, "Mama, ayeuna moal bisa mere duitnya, pokona mah engke we." Da perasaan mah duit bapak teh aya kene dina calana kamari nu rek diseuseum. Bapak asa nonton didinya, mama mangi hantu tuhnya. Tak eta nu mata karusak puasa teh. Bapak beres taraweh bebeja ka pamajikan mangaronda padahal mah neangan wah moal balik. Kade tah nu kitu puasa di bulan Ramadan dibarengan ku bohong maka bakal ruksak ganjaranana. Naudzubillahi min. Matak sakumaha urangnya ngalaksanakeun ibadah puasa, urang berusaha kumaha carana supaya teu aya eta bohong, ganti ku jujur. Cing jalujur we keur puasa mah. Amin atuh. Eta teh cenah dai keur puasa unggul atalapi geus buka mah bae ngabohong. Tuluy we selama bulan Ramadan jeung salilana jujur mah kudu diamalkeun. Inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Kajujuran teh pan jadi kahadean, kahadean teh nganterkeun ka surga. Wa inal kadiba jeung ari sanyana ngabohong yahdi ilal pujuri, eta teh bakal jadi kagorengan. Wa inal pujuro jeung ari sanyana eta kagorengan yahdi ilan nar, nganterkeun ka neraka. Kade ngabohong mah mata karuksak ka ditu ka dieu. Mata kudu jaluj. Lebih baik menikmati pahitnya kejujuran daripada terus menikmati manisnya kebohongan. Lebih baik berpisah demi kejujuran daripada terus bersama penuh dengan kebohongan. Kade tong ngabohong karena ketika seseorang sudah dibohongi maka hatinya akan terluka dan kecewa. Apalagi lamun bapak ngabohong. Kade pak ngabohong di bulan puasa. Janji rek pangmelikeun baju lebaran nu alus, pek teh eueuh buktina. Kade ketika istri sudah dibohongi pak, sakit hatinya pak. Dan kalau istri sudah sakit hatinya karena kebohongan bapak, mudah istri untuk memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Laras teh bu, ibu pernah dibobodo, pernah dibohongi, dodo tuh. Tuluy nu mata karuksak ibadah puasa naon deui? Salian ti ngabohong, ngagosip tah. Aya nu puasa sok ngagosip. Aya wae nya. Ongko puasa tapi ngomongkeun batur mah anger we. Bubar taraweh lain tadarus ngomongkeun imam nu maca Qur'an panjang. Isuk mah cenah entong taraweh di dieu maca Qur'an panjang teuing mit amit imam teh nya. Bebeja ka DKM aya DKM tadi itu salah milih imam teh. Panjang-panjang teuing teu buka perasaan eta imam teh. Engke mah abeh pindah. Pek teh pindah ka masjid anu lainna. Pek teh bisa pindah ka masjid anu lainna. Imam taraweh teh maca Qur'an gancang. Da bubar taraweh teh digosipkeun deui eta imam.
Yo ibu-ibu kadir ai tadinya orang tarawih teh siga udak-udak juri go amit diomongkeun we tuluy aya nu kitu di dieu nah aya wae nya keur puasa ngomongkeun batur diomongkeun untuk tarawih teh lainnya si ieu eta mah nya amit-amitnya leuheung mun geulis eta mah nya goreng patut hideung bau celaudih deui ai si eta nya teh mikirnya ayeuna teh bulan Ramadan tara katingali tarawih si eta mah amit-amit si eta mah aya nu kitu nah aya wae nya ieu tong ngomongkeun batur keur bulan puasa mah tong ngagosip engke maotna bakal ngagoler atuh ari maot mah nya komo lamun urang keur puasa teh ngomongkeun salaki kade keur tarawih ngomongkeun salaki entong oco hari salaki aja lamun mere balanya jang buka jeung sahur sabaraha teuing salaki urang mah nya pedit pisan sarua atuh nya pedit tuh salaki urang mah keur mah pedit bau hitut we gawena teh awakna bau bujurna hitut wae Allahu akbar nu kitu diomongkeun mun salaki hitut wae lain diomongkeun ka batur diseuseup sabab itu salaki teh eta teh barokah bulan puasa mah tong seueur ngomongkeun batur matak lobakeun zikir lobakeun eling lobakeun maca Al-Qur'an kitu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ceuk nabi cing saninjal manu iman ka Allah percaya kana poe akhir nyarios teh cing sarae di bulan Ramadan lamun teu tiasa nyarios sae mendingan jempe we amin atuh mending jempe we lamun aya nu ngajak kumaha deui cenah mun aya nu ngajak ngagosip udah we jawab anna shaim abdi keur puasa gitu ieu mah cok urang ngabuburit yuk hayu ngabuburit yuk urang ngomongkeun eta teh nu unyak-anyuk ka Bang Emok wah diomongkeun aya nu kitu nah aya wae nya lamun diajak ku batur diajak ngomongkeun batur ku batur geus ngajawab urang keur puasa lebar karena ganjaran puasa urang kitu lain dianteur kumaha cara dai lamun abdi keur puasa ye diomongkeun ku batur tah keur puasa teh urang teh meunang kabar yen urang teh digogo oco anu ngagogoreng oco teh cenah kitu wios ngorot dosa kitu alhamdulillah diomongkeun ku batur keur mah puasa diomongkeun atuh alhamdulillah makin loba ganjaran makin beak dosa abdi kitu biarkan orang berkata apa tentang kita yang penting apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan kenyataan ya mudah-mudahan mulut orang cing disibukkeun ku kalimah-kalimah Allah ya cing disibukkeun ku maca Al-Qur'an lain ngomongkeun naon deui bulan puasa teh nu matak ngaruksak ganjaran teh nya euy naonnya euy berlebih-lebihan teh naon keterlaluan buka puasa sahur keterlaluan tapi kan ka beuteung teh kemerdekaan kade nah bulan puasanya ya daukeun nah bulan puasa ada makan di waktu sahur disebut sahurnya dan di waktu maghrib disebut buka eta teh ibu bapak menstabilkan kondisi tubuh orang selama 11 tahun kan segala rupa 11 bulan segala rupa tuangan diasuhkeun karena perut orang nya tak selama sabulan diatur supaya naon supaya organ tubuh teh teratur pencernaan orang teh teratur mata makan sacukupna tong kaleuwihan komo keur buka tah biasa sok teu areling ari geus buka teh komo ibu-ibu mah jam 6:30 geus mulai jam bukaun jam 6:30 teh geus mulai bala-bala geus mulai gehu geus mulai cilok geus mulai kolak jam 6:30 teh diparalong we bukaun teh kieu
cek salaki teh mama tong deket teuing bisi batal ari bapak bae pas engke adan langsung dihuapkeun ari mama rek naon rek kanagoan adan we pas pisan ngong adan di Nurussalam Allahumma sholli eta gehu bala-bala asup bapak eta mah lain adan eta mah sholawatan gedingan kumaha geus asup cek salaki teh cek urang oge tong rariweuh kumaha bapak geus ditelag bae kagok rek lag-lag Allahu akbar eta pamajikan pabisan buka manehna numpang riweuhna wah sok bapak buru-buru dahar manehna geus beak sapiring salaki mah can sapiring-piring acan geus beres buka kamar ka bahuhai salat maghrib teh diajak taraweh teu bisa da berat deui hayu mama taraweh ngap hayu taraweh ka Nurussalam ngap mata loba teuing dahar teh layu bae tenan naon layu dituntun ku bapak dituntun ku salaki teh ka Nurussalam Allahu akbar pas pisan taraweh di masjid eta imam taraweh maca Qur'ana panjang dah keur salat teh nyarekan imam atuh gelo imam teu boga perasaan nyaho urang teh keur kamerkaan iraha ieu rukuna atuh nya palebah imam ke ruku Allahu akbar tah geuning ruku palebah ke ruku borolo teh utah gehu kala luar bala-bala cilok kala luar ngagulutu ka imam minta amit aya ibu-ibu nu kitu minta amit tong kalalewihan bulan Ramadan teh biasa we sahur sacukupna buka sacukupna bisi aya tatangan nu can sahur nu can buka tawaran lain mukmak sorangan halo engke oge papisan lebaranana biasa we tong keterlaluan make baju keterlaluan geunan sagala ditarempelkeun Allahu akbar pipi make bedak cempaka bibir make lipstik Mirabella mata make sidau Annabella kot kabeungeut siga Dracula halis dikurut diganti ku paltot waduh diukir sagede gelangan kebon habisan silaturahmi ka ditu ka dieu kakesangan murudul paltotna aya nu kitu heuh eta teh kalalewihan mun agama mah disebut teh israf eta teh kalalewihan kade tong kalalewihan dina sagala rupa teh naon sababna bisi jadi ngaruksak amal soleh urang naudzubillah imin nya mudah-mudahan urang mah cing sumanget tanpa kagoda ku itu jeung ku ieu amin atuh nya kade bu puasa ayeuna kudu serius puasana entong puasaan kudu puasanyaan pan puasa teh aya 3 ya puasa awam puasa khawas puasa khawasil khawas puasa awama puasa nahan lapar haus jeung dahaga tapi teu bisa puasa diri ongko puasa tapi ningali nu teu kudu ditingali ngomongkeun nu teu kudu diomongkeun ngalakukeun siat tutunjuk ka salaki teh eta puasa awam keur puasa salaki ditutunjuk dicarekan aya nu kitu nah aya wae nya ongko puasa tapi salaki ditutunjuk beda teu pangbelikeun balanja yang sahur bapak mah teu buka perasaan atuh peperieun di luar Ramadan tara mere duit atuh di bulan Ramadan mah mere duit atuh salaki teh bisa ngomong da curug pamajikan asukeun alia irungna tah eta teh disebut naon puasa awam ongko puasa tapi nyarekan salah tuh tingalikeun mere deui cai sigede kieu ce nitah ngaji nitah kembung atuh ongko puasa tapi nyarekan salaki eta teh puasa awam kade tah urang mah tong puasa kitu da eta mah puasa budak aya puasa anu tingkatan kedua puasa khawas mah puasa khusus ari puasa khusus mah bukan hanya ngajaga
lapar haus jeung dahaga tapi manehna ngajaga diri inu anu mata ngabatalkeun kana pahala atarapi ganjaran puasa urang. Nahan lapar haus jeung dahaga tapi ngajaga mata, ngajaga telinga, ngajaga mulut, ngajaga pandangan, ngajaga sampean dina perbuatan dosa. Aya tingkatan nu katilu tah ieu mah tingkatan puasa para wali, puasa khawasil khawas, khususil khusus, puasa na para nabi kadang. Jadi memisahkan diri dengan urusan-urusan anu teu kudu diurus gitu. Nguruskeun ibadah puasa khawasil khawas mah. Jadi bukan hanya ngajaga lahir batin ya, bukan hanya ngajaga lapar haus jeung dahaga, bukan hanya ngajaga diri, tapi ngajaga hati, ngajaga pikiran, dinu mata anu ngabatalkeun kana ganjaran ibadah puasa. Tah urang mah tingkatan kadua we lah, puasa khawas, puasa khusus gitu nya. Puasa ngajaga lapar haus jeung dahaga oge ngajaga diri urang dina anu matak ngabatalkeun ibadah puasa. Mudah-mudahan we cing karuat lah sadayana, cing sarehat yang penting mah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuluy aya amalan anu tong dipopohokeun dina bulan Ramadan kade aya salianti puasa nu wajib teh naon? Zakat fitrah. Naon cenah? Tah eta kade zakat fitrah mah terbatas ku waktu tong ngalewihan tanggal 1 Syawal. Walaupun geus asukeun tanggal 1 Syawal geus lain zakat fitrah eta mah jadi sedekah. Matak lamun rek ngaluarkeun zakat fitrah teh saacan tanggal 1 Syawal alias saacan khotib naik kana mimbar kaluarkeun heula zakat fitrah. Zakat teh pan aya 2, zakat fitrah, zakat mal. Ari zakat mal mah nya zakat harta urang tapi teu kabatas ku waktu eta mah rek iraha oge heug silakan kaluarkeun nya. Ari zakat fitrah mah kabatas ku waktu hanya selama bulan Ramadan. Ngan duanana baik zakat mal atanapi zakat fitrah kena hukumna wajib. Tong sabekeun kata ngaluarkeun kudu dikaluarkeun zakat fitrah ya. Rek ku beas heug, rek ku duit mangga, lamun ku beas meureunan 2,5 kilo atanapi 3 liter satengah ku beas eta oge kudu make beas nu alus. Tong sabekeun ka beas anu goreng kade zakat teh lain jang batur sok sanajan dikaluarkeun jeung dibikeun ka 8 asnaf nya ka batur anu butuh tapi hakikat nama eta teh balik deui ka urang. Matak zakat teh kudu nupang alusna dajang saha? Dajang urang. Paniatna oge jentre nawaitu an ukhrija zakatal fitri anapsi pardo lillahi ta'ala. Niat abdi ngaluarkeun zakat fitrah kanggo diri abdi nyampurnakeun ibadah puasa abdi pardo lillahi ta'ala lain jang batur. Jadi kudu nupang alus. Lamun ku duit kudu mengikuti pemerintah. Cek Pak Kades teh kade ayeuna ngaluarkeun zakat fitrah tahun ayeuna teh sebesar 45.000 kaluarkeun sakitu. Mun bisa mah leuwih tong dikurangan kitu. Kumaha cenah dai lamun dihijikeun abdi teh ngaluarkeun zakat ye dihijikeun zakat fitrah jeung zakat mal pada DKM tah mangga abdi nyangakeun ka DKM ye zakat fitrah jeung zakat mal abdi teu bisa kitu kudu dipisah. Niat heula zakat fit pada DKM abdi ieu ngaluarkeun zakat fitrah ye 45.000 nawaitu an ukhrija zakatal fitri anapsi pada lillahi ta'ala tah mangga pada DKM tah ieu duit abdi 1 juta ieu mah kanggo zakat mal abdi. Niat abdi ngaluarkeun zakat mal pardo lillahi ta'ala mangga kitu. Kebanyakan ayeuna ngaluarkeun zakat teh dihiji-hiji teu tiasa sabab niatna bed mana zakat fitrah mana zakat mal. Kade zakat mal perhatikeun Bu tong sabekeun ka zakat fitrah hungkul zakat mal oge wajib dikaluarkeun penghasilan urang zakat naon deui perkebunan zakat pertanian kemudian perhiasan anu geus nisab terus naon deui euy gaji urang teh kaluarkeun
Sabab diantara anu matak menang azab kubur teh tilu. Hiji, tarkus sholah, jalma nu ninggalkeun salat. Dua, akul walidaini, anu goreng ka indung bapa. Nu katilu teh manu zakat, jalma nu tara ngaluarkeun zakat. Engke urang bahas eta mah nya, engke dina bab berikutna mun diondang deui. Ari infak sedekah jariah dai naon eta? Eta mah hukumna sunnah. Rek dikaluarkeun heug henteu teu naon. Halo? Na bulan Ramadan ye cek DKM teh mangga nu bade sedekah infak jariah mangga. Ah abdi mah arek mentingkeun heula zakat heug. Kitu da sedekah mah ngan mumpung bulan Ramadan kaluarkeun eta sedekah jariah. Ari sedekah jeung jariah naon? Ari sedekah mah boga duit dibikeun ka jalma anu ngabutuhkeun. Kitu. Saha wae nu ngabutuhkeun teh? Hiji, wabil walidaini ihsana, indung bapa nu butuh. Kade heulakeun indung bapa. Mere lain menta ka kolot teh. Indung nu ngandung bapa nu ngayuga, indung nu melandung bapa nu ngompa. Mata heulakeun kolot da urang teh kaluar dina lingkungan kolot urang liang naon atuh. Atos kolot urang saha wabidil kurba keluarga urang barabere teh lanceuk adi anu ngabutuh wal yatama yatim wal masakin fakir miskin tuluy wajaridil kurba tatangga deukeut tatangga jauh kemudian wasahibi bil jambi babaturan deukeut wabdi sabil tah jelema nu berjuang di jalan Allah ustad DKM bere gitu ustad bere tah da ustad teh butuh dukungan duit mah pasti butuh da ngaranna ge ustad pan ustad teh singkatan ibu ustad usaha tara anak deres sabab ustad mah duitna di ATM artos tilu maot matak ustad mah nguping nu maot teh atoh sabab bakal menang duit matak orang dia mun hoyong mere duit ka ustad orang dia kudu loba anu mere astagfirullahaladzim tah bere ustad teh menang tah hak ustad anu but eta sodak ari jariah naon? Ari jariah mah duit nu dibikeun jang ngarenovasi masjid atanapi jang meuli perlengkapan masjid pada KM ke jang Idul Fitri ganti karpetna yeuh abdi boga duit jang meuli karpetna tah eta mah lain sedekah tapi naon? Jariah kitu. Halo? Eta sedekah jariah di bulan Ramadan ngocor ganjaranana nyampurnakeun ibadah puasa urang sadayana. Anu wajib mah zakat, ari sedekah jariah mah sunangan alus da ganjaranna gede. Bahkan kan geus arapa ngocor dugikeun ka poe kiamat sedekah jariah mah. Ida mata di mana-mana maut sa ibnu Adam anak cucu Adam in qata'a maka bakal terputus naon amaluhu amala eta anak cucu Adam ila min salasin kecuali tilu nu moal putus. Naon wae? Sedekahun jariah, sedekah tuh jentre au ilmun yantafa'u bih ilmu nu manfaat bari diamalkeun au waladun sholihun yad'ulah budak nu saleh bari ngadoa. Tuh sedekah jariah itu adalah amalan yang terus bakal ngalir dugikeun ka poe kiamat. Matak tong lebar ngaluarkeun. Naon nu ku urang dibikeun ka batur anu butuh eta nu bakal ku Allah dibikeun ka urang. Amin atuh. Garis bawahi semakin urang loba mere ka batur semakin loba Allah mere ka urang. Ketika kebaikan kita lakukan maka Allah akan balas dengan kebaikan. Ngan syaratnya jangan pernah berharap kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi tong ngaharap kahadean ti batur nu ku urang dibere kahadean tetep karena Allah insya siga ibunya ayeuna bulan Ramadan nyieun kasayan jang bapa nyieun naon ngaranna teh euy buka sahur anu enak pasakan tah tetep kudu karena tong sampikeun ka nagih bapak kusaba bapaknya tiap sahur jeung buka teh pangmasakeun nu ngeunah-ngeunah tah sesakeun duit jang meuli baju lebaran nu alus jang mama aya nu kitu tuh da aya wae atuh kade tong sampikeun ka kahadean urang teh
berharap kahadean nya tekengeng hanya ngaharap karedoan amin atuh Bu insya karedoan ti Allah nya mudah-mudahan cing araya rezekina sainga bisa sedekah jariah ya insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik teraskeun teh Allahu akbar geus 2 jam geus geus 2 jam yuk tadi teh jam 9:30 leuwih ayeuna jam 11:30 eceu capek teu nyantu atuh dariuk bari hoae sajam di siap 2 jam deui 3 jam deui oh cekek ayeuna ku sarareha atuh rek sajam rek 2 jam anger amplop geus dirapet tapi alhamdulillahnya da ieu mah teu beuki amplop nu penting mah ikhlasna astagfirullahaladzim mata kade nyieun amal soleh teh kudu mata pondasi ngalaksanakeun ibadah puasa teh naon ikhlas man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar cing saning jalma anu puasa make iman bari ikhlas maka ku Allah bakal dihampura segala dosa-dosana cing ari ikhlas we ngameh naon ngameh puasa teh teu ngarasa lap teu ngarasa cap teu ngarasa wegah ari ikhlas mah insyaallah Gusti wajar we lapar oge wajar we leuleus oge da keur ngalaksanakeun ibadah ka Gusti kitu mah puasa teh aduh lapar kieu Gusti aku ningali susukan dibayangkeun bajigur ningali cucunguk aduh eta korma mendingeuna aya nu kitu teh ikhlas eta teh lebaran acan geus nyieun kue teh teh rariweuh eta teh aya nu kitu heuh urang lebaran acan kue lebaran geus dijieun diasupkeun kana keler dibulit ku 2 bulitan isolasi diaranan kue lebaran tong aya nu ngasaan salaki menta tuh bapak nu tutung di dapur astagfirullahaladzim salaki dibere kue tutung tapi salaki soleh mah muji we geuningan ka istri teh sanajan kue tutung raos geuning mama walaupun kue tutung yang kau berikan tapi insya Allah cintaku takkan pernah tutung seperti kuemu ini eta pamajikan kot kaki itu ka salaki dibere kue tutung eta teh ciri pamajikan anu GR ku kue kade tong rariweuh ayeuna mah parokus we ibadah naon cenah ce parokus ibadah bisi naon bisi teu ngalaman deui Ramadan tahun isu matak ibadah teh kudu bener-bener puasa ayeuna mah amin atuh Bu puasa nyaan tarawih nyaan kitu insya mudah-mudahan we urang cing dipaparinan kesehatan kakiatan kasabaran katabahan kasadaran dina ngalaksanakeun ibadah amin amin ya Allah ya rabbal alamin ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah pidoana enjing abdi bade acara enjing di pesantren abdi nya bade aya eta sateh batur gitu sente jadi jadi mudah-mudahan eta acara cing lancar jeung barokah jadi bakal aya tokoh gitu nu datang
مديدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءة القرآن وصلواتنا وزياراتنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اغفر لنا يا الله ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وإخواتنا وأولادنا من النار والجد والقرار والإحسان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من هج الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نورا في حينا وفي بداننا وفي قلبنا وفي سرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسيوف المختلفة والسدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين qabulan. Ucapkeun kana anggota tubuh urang sadayana. Ya Allah sehatkeun jag-jagkeun, kiatkeun sadayana kang lebat kana sasih Ramadan. Ibu bapak sadayana mudah-mudahan doa urang cinta ku Allah. Barakatul Quran. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri daurkeun. Beri